sanes atuh ibu saterang abdi mah sanes kitu. Kada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala pada lawan kota wae cenah emansipasi bari uteukna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon teh teuing salahina diiman ngajaga tulang mantong anakna diasuh cukup khusus terjeng bangunan hayang mobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun disalaki cenah duitna teu cukup wae emas berlian rejem ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Emansipasi dan persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada goreng mati kalau montong atuh euy teu meunang ngelawan kodrat di rumah euy. Mari bahasa hayang maju begitu hayang jadi bapak sagala rupa. Singa peren netek mengek kumaha eta kebutuhan biologis itu ketuk carogi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala moal bisa atuh istri mah jantan istri pamegat jantan pameggetna di mana-mana cenah emansipasi bari uteukna teu ngarti bisnis teu beurang teu penting bisnis naon teh teuing salaki diimah ngajaga tulang pantong anak diasuh cukup khusus terjeng babung hayang mobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentu kang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat awewe